Fitrati wa biali badamu takidi minum usarawami. Iya menon pertanyaan mau pakai saya mau tanya kalau sholat duha dan jual beli dalam jam kerja gimana hukum? Hukumnya sih maksudnya kalau sholat duha dan jual beli dalam jam kerja. Oh, maksudnya hiji tuh sih nanya sholat duha, jual beli. Iya mah kalau sholat duha dan jual beli dalam jam kerja, gimana hukum? Berarti aing pertanyaan sia ieu. Sia pinter teh nyawa aing bodoh teuing ieu. Merenanan maksudnya bagaimana kalau sholat duha di jam kerja dan jual beli dalam jam kerja gitu meren sapalah heula tuh sia. Jadi lamun urang digawe tanaga urang dikontrak teu meunang dipake luar daripada fokus kerja. Tebel. Geus atuh salat duhana memek digawe. Di jero keur digawe teu meunang salat duha mun teu minta izin heula. Kecuali minta izin heula sebab tanaga urang keur dikontrak. Geus lamun digawe na jam 7 bisa jam genep lewat seperempat geus bisa salat duha. Setengah 7 geus bisa salat duha. Bagus ya karyawan mikiran salat duha. Bagus kadang-kadang nyana salat duha zuhur menteu. Tah eta gitu. Jadi sekali deui tanaga urang ketika urang digawe dikontrak teu meunang digunakeun salian pagawean eta. Mun digunakeun salian eta korupsi. Berarti urang ditanya ke Gusti Allah. Lain nang ganjaran yang siksa. Kecuali minta izin heula. Bos, saya jam 9 ini mau sholat duha dulu ya. Berapa kira-kira, berapa lama cek bos saya? Kira-kira 20 menit lah. Oh iya, dikurangi gajimu. Ya, nggak apa-apa lah. Jual beli di jero keur digawe hukumna korupsi sarua bae. Teu meunang tanaga urang keur digawe bae. Teu meunang digunakeun salian digawe kecuali izin kanu ngontrak urang. Teu meunang we. Hendak pagawe pamarentah loba anu ka neraka geng ka di akhirat. Lantaran tanaganya na dikontrak ku negara jang urusan rakyat. Kuari kadang-kadang tanaga-tanaganya na digunakeun lain pake digawe khusus. Etalah nu bakal ka neraka. Mun teu percaya jeung modar geus ya. Aing mah ngabejaan we geus ya. Dan segitu jadi kontrak orang digawe jam sabaraha tiga jam sabaraha eta mah khusus bae. Gawe bae. Namun geus eueuh pagawean di kantor minta izin ke ketuana, ke pintro, bawa ke kepalanya. Ieu katarak rapi. Ya itu mah sosolonongan di jero kontrak urang kaluar tina kontrak urang. Nah, teman geus dorang. Teman enak salat gitu. Salat sunnah teu meunang. Gitu. Berat itu digawe jigaran geus. Kecuali kumaha? Salat wajib mah wajib. Kudu bae. Bae kan wajib. Dipecat resiko. Kudu siap dipecat. Yang nulikeun
dari pengawasan orang tentang pembubaran nikah. Lamun orang mengamati awal ketika ayeuna tentang pembubaran nikah ternyata babar kendala sama sekali. Nu bakal teu beres kabeh. Boh nikah, boh pembubaran. Anu kira-kira bakal teberes. Ketika henteu beres, ieu ngalaksanakeunana teu becus atau loba kepentingan-kepentingan. Jeung ngajang asup ka neraka mana ibu kitu. Ya wewe ditinggalkeun ku salakina 3 tahun teu napakah zahir jeung batin. Jengkeun loba jasa nu miharep nyeunana ge atuh ngorakene ieu butuh perlindungan. Aya nu dek nikah lantaran masih kekurung ku akad, makanya na otomatis sayang dicerai heula. Sedengkeun eueuh salakina ka Hong Kong. Tadina kawin jeung urang Hong Kong. Eta teh lain berarti haju hese atuh mantap naon lapor ka KUA atawa ka kejaksaan. Nu mana bae ku nagara anu di kitu titah ngurusanan. Pagi Pak Kawa pagi ada apa? Saya atas nama Sarwiti orang Cikupa Pasar. Udah tenar nama saya di Citra. Di kalangan tukang-tukang jagung. Kenapa Sarwiti? Saya mau lapor kepada Bapak bahwa saya telah ditinggal suami saya entah kemana, hilang tanpa karena musnah. Jadi tidak ketahuan batang hidungnya. Nah, sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Nah, ini saya lapor untuk diselesaikan pernikahan saya. Mohon dibubarkan pernikahan saya. Politik jasa kasih. Bisa bila perlu antara negara jeung negara selidik di mana eta ngaran Cicunghin teh. Eta tadina di Hong Kong na nya aya ieu alamatna. Lamun nya daek atuh nalak talak, lamun teu daek komo teu geus 2 marhalah leuwih. Atuh saya terima laporan Anda nama Sarwiti melaporkan bahwa suaminya kabur ke Hong Kong atau kemana, tidak memberi nafkah zahir dan batin. Dengan demikian, laporan Anda saya terima dan sekaligus saya bubarkan pernikahan Anda. Ketok kalu, trok, be. Jadi yang hitung idah. Hitung idah, guys. 3 kali sucian, beres nikah. Kemudian surat jadinya. Saya atas nama Kepala KUA Tigaraksa di bawah naungan Bupati Dr. Andes Ismet Iskandar bahwa pada saat ini hari Minggu jam 8 enggak ngaji ya, menerima laporan dari yang bernama Sarwiti yang melaporkan tentang rumah tangganya tidak diberi nafkah oleh suaminya yang bermacungin yang diganti dengan Abdullah. Aduh, tidak memberikan nafkah 3 tahun, tidak memberikan nafkah zahir dan batin 3 tahun. Maka dengan demikian laporannya setelah saya selidik, saya terima dan saya bubarkan pernikahannya atas tertanda atas nama saya Dedi, Kepala KUA Tigaraksa. Nang saminggu tarojol datang deh. Woi, halo Sarwiti. Sarwiti ini siapa jurinya apa aslinya? Asli. Kapan mendarat? Mendarat tadi pagi. Terus mau bagaimana ini ya? Kamu masih istri saya. Sekian nanti saya kuat surat di KUA nih baca. Tinggal gitu baik. Lamun memangnya encan idah atau tinggal rujuk deui, lamun geus idah atau tinggal nikah deui, lamun geus kawin deui langsung teh ieu. Barang di deuleu teh geus dicungin kan ieu dibonceng ku tukang ojek. Majikan
dibonceng, selidik punya zik geus kawin deui. Lapor kana ka KUA. Itu lapor diangsong. Tinggali arsipna, cepet cabut. Oh iya. Bapak yang dari Hong Kong ya? Iya. Telah meninggalkan istri selama 3 tahun tidak memberikan nafkah lahir batin, betul? Betul. Nah, selama itu istri Anda yang bernama Sarwiti telah rapat kepada saya sebagai pengurus di negara yang berhukum dan harus dihukumi orang-orang yang punya hukum. Maka saya pun mungkin nanti dihukum. Kan terusan. Karena tidak menjalankan hukum, sesungguhnya hukum. Akhirnya saya beri keputusan, saya pasang, dan dia setelah idah selesai, dia menikah kembali. Kuat, bisa kuat. Kekuatan negara saya pada waktu itu. Atuh kudu ditolak heula. Salah kina di penjara, pemajikanna kawin deui bolon tuh. Lain bela sungkawa ya kan. Salah kiterik di penjaranya nah wae. Atuh tetep bae kudu dibela. Lamun memang itu mere apakah doa di batin apa tadi sanunya ke keluargana tanggung jawab dan lain sebagainya. Di Indonesia mah bisa diatur urusan penjara mah. Artinya letik dek saya di penjara, saya kebajikan anak datang besuk sekali 2 kali, menang saminggu, nyari awak pemajikan anak, kayak dipencetan ku Salatina, kayak dipencetan si bujalkan demi kul. Teteh bisa diatur kok gitu Pak tuh. Oh, soal polisi Pak. Nah, ada kamar kosong. Emang ada apa? Ya udah, tahu biar tahu. Dan di luar naon bae pokoknya mah. Diatur dalam dekat itu berbagai babar. Di penjara di Indonesia mah masih termasuk sorga. Penjara di Indonesia mah sorga, mentak negara nu paling indah jeung paling surgawi adalah Indonesia. Orang Amerika, orang Inggris, Jerman, Jepang, orang Arab ke Indonesia teh asa ka sorga lantaran hukum teu sabaraha. Kena nakamanehana awewe hayang nu kumaha ge aya. Kubu orang Arab malah mendeus ka puncak teh. Atuh geus cara mun. Pokona mah Firdaus baca kumaha. Anu jualan hapemna orang Subang, orang Karawang, orang Cianjur, orang Brebes mah hideung itu sama. Insyaallah, Indonesia teh emang kumaha anu mantap meujeuhna mun ku Allah disunamikeun, meujeuhna ku Allah digempakeun, diputing beliunkeun, dibanjirkeun, termasuk kuari dihileudkeun, atuh meujeuhna lantaran neuleuh karakter jelemana. Masyaallah. Mun nyaho ka jero-jerona, na'udzubillah min zalik wa min zalik. Ya Allah, ieu nu balalder teh nu ngaji doang. Nu ngaji teh balalder ge keur ngaji doang. Duh, Gusti, insyaallah geus mabok teu karasa kabair zina, geus teu karasa kabair judi, geus teu karasa kabair riba, kuari geus teu karasa kabair. Boro-boro kabair kiai nage geus teu wani nyebutkeun eta riba lantaran kiai nage terlibat di peribauyan. Sekuatnya, lamun sogok menyogok betuanin kiai nyebutkan haram lantaran kiai naga disogok, bahkan lain disogok kiai ini mah diadul, lebih disogok bersama. Ini sekuat hambalaya, lain lalaga. Mantap kurang nganuhunkeun ke kiai-kiai, ka ustad-ustad, ka tokoh-tokoh, ka santri atau ka pejabat-pejabat jeung pedagang nu jujur nu adil nu bisa hudang ti peuting salat tabarruk ka Gusti Allah mun geus eueuh eta meureun wallahu a'lam. Ngan aya keneh we meureun hiji dua mah pagawe ge nu hudang peuting.
rezeki tengsa balik deui ke tempat ambalaya kan nu kos kitu mah. Iya mah udang dipeting mandi wudu Allahu Akbar saat batur lelah capek ku urusan politik ekonomi dunia nyana justru hudang ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah saat batur lelap jeung poho ka Gusti tapi nyana Allahu Akbar. Mun andai kata eueuh nu kitu meureun geus dikumaha Jakarta mah komo Serang mah komo Pandeglang ge sarua paling Tangerang we nu rada rapi ngan Citra mah bagon insyaallah nya. Jadi babarieu begitu pamajikanana dek lapor ka KUA teh diterima laporanana. Begitu lapor, saya lapor Pak. Punya masalah dengan suami saya telah meninggalkan saya selama 3 tahun. Tidak memberikan apakah zahir dan batin dengan demikian, tolong diurus. KUA sulit melacaknya sebab suami Anda adalah orang Hong Kong. Ya, nggak bisa. Bisa nyana. Kejaksaan bisa, harus ada 5 juta. Boro-boro 5 juta iya di warung Sisige, tong kabayarnya henteu. Cek nyana teh hese, aya nu bisa kudu make duit, KUA teu bisa lantaran di bawah naungan kejaksaan. Eta kudu kumaha? Manya masalah mandek datang kadinya. Mun mandek datang kadinya atuh sabar ratus sabar 1000 jelema anu henteu terurusi. Jujur amat eta nagara atuh. Kos itu, pancena aya lurahan, kenong besok badek ieu. Pancena aya camatan, pancena aya bupatian, tapi ternyata di jerona kos pengurusan buktina rangda eta diurusan. Kotak tapeun di dieu tolong. Pancena aya gubernuran, pancena aya presidenan, tapi sabaraha janda herangan itu. Wata teh sebarang careurik ke kula manya oge pan careurik ke bakula. Jadi namanya bogohnya na bukan apa. Eta terurus eta kula ditanya geus lapor ka kawan geus. Ayo, ya bisa nguruskeun cenah pas gitu. Kejaksaan atuh minimal kudu 3 juta ge. Boga atuh duit teh. Boro-boro 3 juta. Dahar ge ka warung ngahutang. Itu geus dia kumaha? Ieu mah kula mah rek nyerahkeun bae ka kiai. Giliran geus kieu sia. Ka aing ka mari ka henteu. Eta teh lain dua mun dihitungan teh kudu kaluar pasar kemis, di pasar kemis bae ge loba. Komo si kupang mata mangis, pabrik mata mangis. Eta teh kudu bisa diselesaikeun teh kos kitu tak kumaha tah. Kecil. Datang ka kiai. Assalamualaikum. Enon saya, kula buka urusan, salaki, kabur 3 tahun, apakah lahir jeung batin, yo, tuan tadi urus, kakak kok, dibisaheun, ditangani, di kejaksaan, kudu aya duit, kulana teu boga, eta naon eta kantong hideung, jero kasem. Ya minta diselesaikan. Saya kaya mana saksi? Dulur sia kadi. Topat saya saksi. Gerenyin muhakam kadi ka Pak Kiai. Pak Kiai, saya saat ini menjadikan muhakam untuk menghukumi tentang pernikahan saya kepada Bapak Kiai. Ya. Terima saya jadi muhakam. Ulah minta duit, cenah ada jadi muhakam minta duit. Nah, mari ngomong deui, Pak Muhakam, tolong selesaikan pernikahan saya. Mohon dibubarkan pernikahan saya dengan suami saya yang bernama Chung Hin, orang Hong Kong yang berdasarkan tidak memberikan nafkah 3 tahun, tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Terima. Saya sebagai muhakam dadakan. Beres. Ikut cerita takut itu. Saya tetap kos gitu teh babari mun urang nyaritakeun agama mah eueuh nu teu selesai wae kabeh sebab Kangjeng Nabi
diturunkan ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Selesai. Gitu anu itu selesai kamu. Jadi lamun mahasiswa kosok nyaritakan bahwa Quran itu sudah tidak layak lagi dipakai sebab tidak bisa menopang dari berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul akhir-akhir ini. Tadi mahasiswa cabok wae. Ngaji heula sia. Di kursi mahasiswa sabaraha kursi ku sia di lembem. Masalah teh geus ambil bacaan ku sia tu raudhah, bacaan tu ku sia tupah minhaj, bacaan ku sia. Di cenah kalau mah teu bisa maca kitab mah ulah ngaco sia ha. Cabok sia ku aing. Mun leutik mun gede mah moal aing ge. Aduh ya Allah artina eueuh nu teu selesai. Mun urang ngaji belah ilmu Allah teh nyangkut ka jero teh jaheulna keluar dari pengajian leuleuh rangga poho deui ilmu Allah mah kok kitu teu beunang pake maksiat asal leuleuh TV poho lalu main bola poho mau terang dama tu lain deui teh. Nah, yang lanjutkan wala fasqal wali sabiratin bisarin bimahlin wa nafaqatin. Zaid kawin ka Sarwiti aya kabeneran Sarwiti umurna kakarak 7 atau 8 tahun disebut kawin gantung. Sah kawin gantung. Orok ke orok. Ayah Hindun gak lahirkan anak mak di ngaranan Sarwiti kakarak 2 minggu dikawinkan. Sah. Wali nak teh nu ngobul. Nu ijabna gitu wali nu ngobulna mah teu panganten. Sah ieu ngaranna kawin gantung. Nah, Nyi Sarwiti teh umur 6 atau 7 di bawah baleg lah. Budak leutik keneh dikawin ku ari ku Ki Zaid. Ai praktek di mas kawinanana ini 10 gram. Ditungguan kieu ku Bapak Sarwiti teh mere mas kawin ternyata saminggu can mampu sabulan can mampu. Ya 2 bulan can mampu 3 bulan can mampu. Nah ieu jadi masalah meunang apan teu ka Bapak Nyi Sarwiti ngabubarkeun pernikahan Nyi Sarwiti jeung Ki Zaid dengan dasar tidak bisa memberikan mahar yakni mas kawin. Eta teh kitu teu meunang sembarangan. Sebab anu boga tolak eta adalah salaki. Nu boga pasah ge eta adalah pamajikan. Mun nu boga tolak salaki, pamajikan mah teu bisa nolak kecuali mun geus diserahkeun ku salakina. Teu kawarasa pamajikan mah nu boga tolak mah salakina. Mun salakina teu nolak atuh teu bae kecuali kieu. Ka, ulah mah tolak bae atuh ka. Moal aing mah. Ih, atuh kula ieu diurusan tenan moal aing mah. Teu jadi kajeun kuku mah ge kokos heran ge tetep teu kasala. Mun kieu mah ka, teu ieu kula diurusan tenan teu tolak bae. Sia ditolak, wae diserahkeun kumaha sia bae. Berarti kan geus diserahkeun kudu ngomong pamajikanna. Tak geus diserahkeun ka kula, kula nolak ka diri kula. Tilu, jadi tolak kieu. Udah diserahkan heula. Carana kok gitu. Sia yang nolak mah geus poe diserahkan. Kumaha sia bae? Berarti geus diserahkan tolak Ki Zaid ka Nyi Sarwiti. Tiga Nyi Sarwiti na bae. Geus diserahkan ka? Geus kula ditolak diri kula hiji. Pan sia hiji? Geus kakak hayang deui. Lain kakak hayang deui urang sia. Itulah. Aduh, aya awewe teh sok hayang seri jasa. Dah judul. Tuh. Sekolah perang kira-kira. Tolak. Tolak bae guys. Olah pegalakina teh hiji. Ulah hiji tilu. Henteu hiji bae tilu. Enggak hiji bae. Ngabur salakina balik ka imana. Nang saminggu 2 minggu. Tak tiktok. Aduh, cek salakina Sarwiti adat kieu amat. Ngajakan balik deui. Lah, itu ulah gitu. Henteu cenah kalah daripada urang pan aya anak-anak lah dari kakadena. Awe begitu mantap lamun awe keur marah menghindar lalaki mah ulah sok aju diladenan lantaran ai awewe mah bibirna opat
lalaki mah dua, jadi sagalak-galak lalaki boga bibir dua, sapira dua, ai awe mah pan atuh. Ngaranna ge opat. Anu mentet ge hindar lamun boga kene mah salakina mun pamajikan marah menghindar. Kitu jana mah leuleus wae. Awe mah pas kitu. Asal geus ngomong ngaco. Kubuang teh. Ka tempat teh, asal geus teuing geus aja. Kitu awe meledak lalaki teh kudu nyaho diri. Bang. Tadinya deui di deuleu. Namun nyungkruk kenek kalau kali deket ah. Keluar deui. Namun nya geus diuk bari kitu tadi kita. Geus serikna wit. Nanya sorik. Tak iya mah. Diserwiti teh ya. Budak. Kemudian salakina nu ngaran Zaid teu bisa meremat kawin. Nu jadi pertanyaanna, nu jadi masalah meunang tah teu ka bapanya sarwiti gak bubarkeun pertikahan. Menta dibubarkeun pertikahan teu bisa. Lantaran nu boga pasah mah adalah pamajikanana ai walima di luar rel. Mantap ulah sok milu campur. Annal fasqa hakun lizawjah atau hakku zaujati. Pasarna hak salak pamajikan anak. Anak kos itu teu meunang atuh bapakna milu-milu. Eta mah atuh lamun terus kumahanyana. Mun teu kumahanyana bae. Nu jelas bapakna teu meunang milu campur urusan rumah tangga. Samemek bertindak menjadi pamajikanana. Mentak desa. Gitu mah kadelina ieu cek bapana can bisaeun usaha teu bisa mayar mas kawin minta pasal bae ka KUA atau ka kejaksaan teu bisa diterima. Cek Bapak Sarwiti Umar ngaranna. Mak pagi Pak. Pagi. Siapa ini? Saya Umar. Da apa? Saya Umar bapaknya dari jadi Sarwiti. Orang mana? Cikupa. Ada apa? Melaporkan bahwa anak saya yang bernama Sarwiti telah disunting. Telah dikawin oleh seorang laki-laki orang Pasar Kemis. Tapi tidak asli. Aslinya dia orang Solo. Kemudian dia tidak bisa memberikan mas kawin. Seberat 10 gram. Dengan demikian, saya melapor ke bapak supaya dibubarkan pernikahannya. Tanya ke KUA. Bapak Umar ya iya. Anaknya nama Sarwiti, iya. Nikah udah berapa bulan? 3 bulan. Umur bapak berapa? Umur saya 45. Umur anak bapak yang waktu nikah umurnya 6 tahun. 6 tahun? Iya. Kok bisa dikawinkan? Ya, kawin gantung menurut orang Cikupa. Kalau di Jakarta mungkin kawin tenteng lah. Nah, dengan demikian, saya ini mohon dibubarkan Cik Pak Umar. Oh, Pak, nggak bisa. Lantaran anak bapak ditigakan ini umurnya baru 6 tahun. Jadi masih kecil. Dengan demikian bapak tidak berkuasa. Tidak ada kekuasaan untuk membubarkan pernikahan. Sebab yang punya hak untuk membubarkan adalah istrinya sendiri. Sebagai istri. Dengan demikian laporan bapak mamnu tidak bisa diterima. Pulang kan? Pulang deh. Iya. Minta ongkos nanti. Tolong. Laporan yang minta ongkos. Saya takut gitu, teman. Walapas wali sawiratin bisarin dimani, termasuk napakah. Zaid kawin jeung Sarwiti, aing Sarwiti na umurna kakarat genep atau 7 tahun. Kebenaran kabeladiana ieu Zaid tadi PHK di egelna geus diganti ku cinglu. Jadinya anak hari digawe ke cinglu SMA di semere 2 juta. Tapi duit nama enggak. Jangan asup-asup. Lobat tertenukara itu. Jadi kuari atau bisa sesangsara. Bisa merepa kakak pemajikan anak. Saya 2 ke 3 bulana. Saya tak Zaid. Wi Umar, Bapak Sarwiti. Menang bertindak. Lapor untuk dibubarkan pernikahannya gara-gara teu bisa mere nafkah ka Sarwiti dan nu budak kene teu bisa. Termasuk nu edan Sarwiti dikawin ku Ki Zaid kebeneran kabeladiana ngalang layung gede nama umur lagi 30 tahun kan edan.
Ai kabladena teu bisa mere napakah atawa teu bisa mere mas kawin termasuk napakah geus bubulanan nu edan ieu salakina naon gitu bapakna ni Sarwiti teu meunang bertindak untuk membubarkan pertikahan lantaran nu boga pembubaran hakna adalah hak istri. Walau asyara zawju amatin bina papati palahal pasu kuarimah ningkat karena masalah peramatan perbudakan diurang bahkan di dunia gigi sampir di sampir ye Sarwiti seorang amat eta boyongan perang muslim mukminin jeung kafirin kafir diboyong sagala rupana alat senjatana kudana teh bajana mun kuarima termasuk lalakina jeung awewena boyong ka negara mukmin lalaki engke dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh amat teh bisa dijual belikan amat karana nah kuari ieu Sarwiti jadi amat dikawin ku Ki Zaid ai prak Ki Zaid teu bisa marena pakakanya Sarwiti sae kumaha nya Sarwiti menta bebubaran pernikahan meunang apa teu walau asara zauju amatin lamun miskin salakina amat Zaid salakina nya Sarwiti nu statusna Sarwiti amat teu bisa teu mampu Ki Zaid teh dina pakoti merena pakot hal pasuneunang ka nya Sarwiti nu amat teh menta dibubarkeun pertikahanna kumaha lamun ridho bae di Sarwiti teh sajajan teh dina pakahan ge tadina lageus kangge hidup semati pain rodiat pala pasko mun ridhoeun bae di Sarwiti teh sanajan teu di napakahan oge saaya salapat kali Sayyidi fil asai Sayyidat teu meunang menta dibubarkeun pertikahanna teu bisa sebab nu boga pacah adalah pamajikanana sanajan si amat dibawa daungan Sayyid lantaran kuarima geus dikawin tu Ki Zaid urusan pemasahan pembubaran pertikahan tetep kumaha nya Sarwiti bae sanajan eta nya Sarwiti teh dibere napakah ku salakina lamun ridho maka ieu Sayyidna teu meunang menta dibubarkeun pertikahanna cuman walau ayuji'ah ilaihi menang ka Sayyidna jikeun nya Sarwiti sebagai amat bekuari dikawin ku Ki Zaid ya ilaihi kana pasah dialayun tiko alaiha secara dengan apakahan Sayyidna kaita nya Sarwiti artina kulantaran tadi napakahan ku Ki Zaid maka ya Sayyidna teh nyarita ka nya Sarwiti anjeun lamun ridho bae kos kitu tetep wae moal dinapakahan siap ku salaki teh dinapakahan wae ge moal maksudnya supaya mengarah kana pembubaran pertikahan mandak diala yuntiku ala teh dinapakahan itu Sayyid pada tanggung jawab Sayyid wae kulit Sayyidna ibsahi awjui bubarkeun sia pertikahan atau lapar sia itu kurang mah kitu dinaon gitu ngaran diwarah dinapakahan teu ku Sayyidna teh eta ku salakina ge henteu bogan ridho ari dibubarkeun teu teu meunang ku Sayyidna teh ngan teu Sayyidna teh aing moal mere napakah ka sia Wari ngopi di antara dua, bubarkan pertikahan sia ku aing dinapakahan atawa lapar sia mun teu daek dibubarkeun terserah sia kita milih eta teh cara nu paling efektif paling seperti itu di antara dua jeung Sayyidna sia terus rumah tangga jeung sing salaki sia teh dinapakahan lapar terus atawa bubarkeun pertikahan aing nu nganapakahan paslon wallahu a'lam.